Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, tepang deui sareng simkuring Agus Hermawan. Simkuring bade ngawartoskeun warta dinten ieu dina program Warta Sunda. Hujan badag anu turun teu eureun-eureun saprak peuting kamari nyababkeun banjir di sababaraha wilayah di Kota Bandung jeung sakurilingna. Dumasar kana data ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saantena aya 7 kacamatan kakeum cai. Kalayan jangkung 30 cm. Kaayaan ieu nyababkeun ratusan warga ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Banjir oge nyababkeun sababaraha jalan utama teu tiasa diliwatan ku kendaraan. Akibatna lalu lintas jadi macet panjang sarta loba warga anu telat ka sakola ka tempat padamelan sababaraha sekolah kapaksa ngaliburkeun muridna demi keamanan. Tim SAR, relawan, jeung aparat pamarentah geus turun langsung ka lapangan pikeun ngabantuan proses evakuasi. Warga anu imahna kakeum cai dievakuasi menggunakeun perahu karet. Pamarentah kota oge geus nyagiagakeun posko darurat sarta dapur umum pikeun nyukupan kebutuhan numutkeun keterangan ti BMKG curah hujan anu luhur disababkeun ku ayana awan hujan anu kandel di wewengkon Jawa Barat. Diperkirakeun hujan masih bakal turun sababaraha dinten ka hareup. Kusabab eta warga dipentat tetap waspada sarta siap melakukan evakuasi lamun kaayaan beuki parah. Selain ti faktor alam, pamasontah oge ngajelaskeun yen salah sahiji panyabab banjir nyaeta saluran cai anu nyumbat ku runtah. Kukituna warga dihimbau sangkan henteu miceun runtah kasolokan sarta ngajaga kebersihan. Warga anu kapangaruhan banjir mihareup bantosan ti pamarentah bisa terus ngalir nepi ka kaayaan normal deui. Rasa gotong royong ti masyarakat oge kacida pentingna dina nyanghareupan musibah ieu. Ku gawe bareng antara pamarentah jeung masyarakat ti pihareup musibah banjir ieu bisa gancang diatasi sarta kegiatan warga tiasa balik deui normal. Pamirsa mung sakitu anu tiasa dipikahatur. Simkuring Agus Hermawan, Seja Amit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.